waman lago pala Jumat lah. Ndek kumaha coba? Di mana khotib naik ke mimbar, ulah ngomong, awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Waman lago pala Jumat lah teu boga Jumat sia teu sah. Assalamualaikum. Nah, eta teh Sidina Umar teh di mana eta menangna? Pertimbangan cek Sidina Umar, salat zuhur 4 rakaat. Ketika dijadikan Jum'ah jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah. Khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabe. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teh kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun ditarjamah meunang cek fikih. Narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah. Geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karek nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing ge garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengikeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat, ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat, ieu kan anu ngadengikeun age teu meunang teu ngadengikeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa may yatakallam fala faqad lagu waman lagu pala Jumat lah. Ndek kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar, ulah ngomong, awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Waman lagu pala Jumat lah teu boga Jumat sia teu sah. Ye atuh mah khatib berang lalagaan. Bila perlu main coklak di dieu. Ye atuh khatib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khatib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh ge dikarubah. Ja acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar. Iya bulan iya, numata 40 gaganti ta'zir. Nah iya ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Hendak teu bisa, teu meunang teu buka wudu hati-hati.
jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan aya salat nundutan imang geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa aja nu digigireun ngantep deui harupa imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kakara kudang ya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan ada salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih teangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan geus aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah keun dibaca lain haju acak-acakan hayu tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah. Nah terjemahkan terus ayat terjemahkan wasiat terjemahkan ayat diterjemahkan mah pernah naon terjemahkan usikum iya ya bitaqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamari kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia ditataklah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum paara tepat urang gadinya da ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teu senang khotib kos kitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ay ceramah maki pudoli acak-acakan los tawa lain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh iya kodi bagus tepati ya Allah ya Rabbi Karim kan ada perubahan-perubahannya nama daerah ada perubahan sih atau bencana kadangnya aku orang kutub berapa nih coba ge jadi bayar ngomong kan aku tuh berapa di kos gitu iya khutbah berarti ganti soal sih hade guys hati-hati dengekeun kurang perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk wa man lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cakang jeung nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atalah orang beungeut siang teu bujuma ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza su'idal khatib 'ala al-minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar pada cacakallam ente ulah ngajablog
Wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan. Wa man lagha fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi jelema lagaan berarti teu sah Jumat. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur nah zuhuran salat salametkeun salat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set pajumah jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung salat Jumat ti Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun nu ngaco ye atuh lagi mah salat ieu mah salat mantak sing hade salah mah kan bae engke tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salametkeun si gade urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye ieu salat Jumatna cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun sulu sia ku sia cek malaikat ka neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tulungannya aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing hendak kumaha coba je tah badak salamet ke rapihan ibadah urang rapi